Nawawi Tanara, ya Allah ya Rabbi, Syekh Nawawi Tanara muridna lain lalagan jara di ulama nu kuari di Indonesia mayoritas ya murid Syekh Nawawi kabeh. Kitab nu diaji kitab Syekh Nawawi. Murid-murid dah kamari kula zarah. Kamana tuh? Ka Mandalawangi. Kamari. Kok pengen Kiai zarah ka Kiai Muhammad Yusuf. Nu kula dititahdatangan makamna melalui Kiai Jamal kapanggih aya di Mandalawangi. Emang saha eta? Kiai Yusuf teh anu ngahadaman Syekh Nawawi nyekelan Al-Qur'an. Syekh Nawawi Al-Qur'an mararat. Anu ti Mekahna ka dieu pernah hiber. Hiber ti Mekah ka dieu. Teh. Lain lalagaan. Mun haji pede hiber ragag. Aku lah usul ke malaikat, ragageun. Ulah kena aya. Nah, emang kumaha gitu lalakona ya. Syekh Nawawi teges ngarang sababaraha kitab, memeh ngarang tafsir Munir teh Syekh Nawawi de kunjungan ke 17 negara. Masya Allah, zaman hese dunia nyana geus kunjungan ke 17 negara. Di Mekah teh deka Mesir, deka Yordan, deka Palestina, ke Israel, deka Syria, deka Yaman. Masya Allah, zaman hese dimana para jasa Syekh Nawawi. Lantaran ke lamun nyana ngarang tafsir teh nyaho lebah bahaya, teh nyaho nyaritakeun tentang kisah kaum Iram, kisah kaum Kangjeng Nabi Soleh, kisah Kangjeng Nabi Lut, kisah Firaun. Engke lamun teu nyaho engke kumaha nyaritakeun tafsir anu mantap. Coba ya nyaritakeun Kangjeng Nabi Yusuf, Mesir berarti Firaun, Mesir berarti. Nyaritakeun Kangjeng Nabi Musa, Israel, Palestina berarti Aqsa. Mantap dijajah heula ku Kangjeng Nabi ku Syekh Nawawi.